Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Silpana Aulia ti kelas 12 IPS 2. Di dieu abdi bade ngadugikeun sajak anu judulna Jante Arkidam karya Ajip Rosidi. Jante Arkidam karya Ajip Rosidi. Panona beureum siki saga, leungeunna seukeut lalancit kubang. Niplasan badan palapah gedang, Arkidam, Jante Arkidam. Di panganduan di kalangan ronggeng, ngan hiji jagoan, Arkidam, Jante Arkidam. Ti peuting angkep ku mendung, Jante rasa alam petang. Matek aji panarawangan, manjing kaliang sasoroting sinar. Jaruji besi pak gede milang ku ramona, ngagisik hayang sidik, Jante mencrong mantri polisi. Ki mantri tindakan andika leleuwa bikang, ngabokong jalma keur tibra. Arkidam ditalikung leungeun dua, sorot matana ngeuntab seuneuan. Samemeh beak poe kahiji, Jante minggat nitih cahya, kalaluar ti panjara. Samemeh cuntruk peuting kahiji, mantri polisi nyungsep di dasar walangan teu aya nyawaan. Mung sakitu sajak nu ku abdi dugikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.